Dina poe Ahad tanggal 18 bulan Mei tahun 2025, angin ti kidul nyusud lelei ngagubragkeun kahadean nyorang palebah Pacira, nya eta Pasir Jambu, Ciwidey, Ranca Bali. Kitu waktu teh ngocorkeun kayakinan nalika Cecep Jalani, Ketua DPD PSSP Kabupaten Bandung, nganjang ka kabuyutan Karomah Eyang Sanga Dipati Kartamana. Tempat anu dihormat sakumaha tempat nenden tapak karuhun anu tos lumangsung, ngahiji jeung alam, dikokolakeun ku kasepuhan Abah Utar, Pupuh Sanggar Muara Jati Sunda. Silaturahmi ieu lain saukur patepang rarai, tapi oge patepang rasa jeung galur. Didinya sejarah anu kacida kolotna direreuhkeun deui, ditalungtik ku seuri, dirasakeun ku hate. Kagiatan teh kawas ngamumule tutunggulan, ngajaga embung tayawalon, sangkan budaya Sunda henteu lekasan ku angin jaman. Salian ti eta, ditingalikeun oge hiji pagelaran nu matak ngagerem hate, nya eta tarian buhun, anu seolah penarina teh kasurupan, lingsir kana alam nu henteu katingali ku panon kasar. Gerakna lambat, kapiuhan, disarengan ku sora gamelan nu layet nyirikeun ayana karuhun nu nyaksian ti sisi leuweung jati. Kitu naratasna, silaturahmi di kabuyutan Karomah teh kawas angin sengit samagaha, nyumebar nepi karongkah rasa, ngajembaran kakabajaan. Hiji ikhtiar pikeun ngariksa jeung ngarasula budaya Sunda, sangkan henteu kapiat ku guludug parobahan jaman. Tetela ieu silaturahmi lain saukur patepang awak, tapi patepang ruh, nyambungkeun deui galur budaya jeung spiritualitas, antawis nu ayeuna jeung nu tos kaliwat. Cecep Jalani kalayan sanggupna, ngaraketkeun deui simpul nu semu pegat, sangkan Sunda tep ngadeg pageuh dina taji karuhuna. Di reng-rengan DPD ngaraos geus pisan ku panampian di DPC anu aya di Pacira, anu mana Pasir Jambu, Ciwidey, Ranca Bali, anu ngamuara di kabuyutan di Karomah Eyang Sanga Dipati Kartamana, nu dilulunguhan di sesepuhan ku Abah Utar, di ngagaduhan sanggar nyata Sanggar Muara Jati Sunda. Alhamdulillah Sanggar Muara Jati Sunda salah sawios tempat aset PSSP Pacira ngembangkeun seni tradisi, seni buhun. Mudah-mudahan urang doakeun PSSP khususnya di Pacira sareng umumna Kabupaten Bandung sareng Jawa Barat sing anjur sabuana pancatana. Sampurasun bermios cag lampes. Tim Liputan Dapur Hati. Roni Mardika ngawartakeun.